أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرة خصوصا نبي الله Khidir عليه السلام Balian bin Malkan وإلى حضرة خصوصا Sultan Aulia Sunan Syekh Abdul Qadir Zailani Qaddasallahu Syirah wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanhara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura summa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Fakih wa khususan Zailani wa bil Jarkasi wa khususan Sabsarudin radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wa sulihim wa qur'ihim bil barakatul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiluhur heula. Qala parantos nyarios Abu Dzarin, saha Abu Dzar. Sami tu ngadangu kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dawan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal nagadau Kangjeng Rasul. Law annam ra'atan lamun nyana awewe. Lamun sanyana awewe. Abadat eta ibadah itu awewe. Ibadatan seperti ibadahna ahli samawati ahli langit wa ahlil ardi jeung ahli bumi sakabehna. Summa ada khalat tuluy ngasupkeun eta awewe ala jawajiha kasalakina awewe al-ghoma kana kabingung min jihatin nafaqatin tina jihad nafaqahna ila jaat angin datang eta awewe yaumul kiamati dina poe kiamah wa yaduha hanari leungeun eta awewe maglulatun eta dibeungkeut ila unukiha kana pundukna eta awewe warizluha jeung ari sukuna awewe muqayyadatun eta dibere borogoan wasatruha jeung ari tutupna eta awewe mahtukun eta dibukakeun wawajhuha jeung ari beungeutna eta we kalihun eta camrut wa ta'alaqa jeung talian jeung nalian biha ka eta we saha malaikatun berang-berang malaikat giladun anu kareras galak katanya syidadun tur bengis berengis ya yahuna ngalungkeun malaikat biha ka eta awe pinari kana neraka. Cetik lah ngeri hanca. Oke, Chef. Penting mah ngaji teh ngeri martabak, penting mah. Asepna eueuh. Nah, aya teh. Heeh. Ari araya milik ngaji teh aya nu ngirim kopi, martabak, areueuh barudak teh. Goreng tikol. Ya, bengkok tikol. Aya ya milik teman kitu geuninganan.
Agung martabak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teraskeun nya nu kamari hanca nu kamari. Eta dauhan Sadina Umar bin Khattab kamari tah. Si Kanjeng Rasul. Sur Kanjeng Rasul kan lamun awewe narikeun sorana kanu jadi lalaki cenah nya. Maksud narikeun sorana di dinya teh meureunnan bari ngahina lalaki itu soral nyarekan gitu nya. Wah, lalaki mah cicing lancar ler ya we teh wek juga bebek. Nah, maka eta dilanat cenah. La'an naha kullu syai'in tola'at alaihi samsu. Hah? Ngalanat cenah sakur-sakur perkara anu kacaangan ku panon. Poe itu ka awewe. Awewe mah loba dilanat tapi bisa direungereungeut. Nah, penting aya nu protes ya. Nah cenah hayo we awewe. Mata ke ngaji teh ulah sok tungtung mah jeung kudu ti awar regepkeun. Pan ngahanca ngaranna ge ceng teh. Pas palebah ayeuna pas pasal nyaritakeun kewajiban awewe anu hak kasalaki. Gitu. Pasal kedua pan eta. Maren direrengekeun teh ngan awewe we nu dilanat teh. Iblis mah dilanat ku Allah hungkul. Awewe mah aya nu dilanat. Allah dilanat, ku malaikat dilanat, ku jalma dilanat, ku kabeh panon poe nu kacang ku panon poe dilanat, ku sasatoan kabeh dilanat. Waduh leuwih bangga gitu. Ya iya enak awewe anu sok narikeun sorana ka salakina, mereka nyeri hate sok omongan-omongan. Jadi maksud omonganana gitu nya. Omonganana pika nyerieun salakina. Itu dilanat. Ku saha? Ku perkara anu kacaangan ku panon poe, sok nu kacaan panon poe. Lau kacaangan teh? Hah? Kacaangan meureunna. Dalam panon poe-poek mah da laut ge poek. Nah itu. Jadi kudu sakur-sakur perkara ieu cacing nu henteu mah beureunya. Iya. Cacing. Eta. Jadi kabeh ngalanat eta. Ngalanat ka awewe anu caritaanana mata nganyerikeun jadi salah lagi. Satuluina ti Abu Dzar anjeunna ngadangu kana cariosan Kangjeng Rasul. Sur Kangjeng Rasul cenah. Law anam ro'atan abadat. Lamun mah ya aya awewe cenah. Ibadahna benar-benar ibadatan ahli samawati wa ahlil ardi. Nyisarwiti ahli ibadahna teh ahli langit seperti ke ibadah ahli langit dan pada taatna yang ahli bumi nya ahli ardi seperti kan bakat nyaan eta we ibadahna teh bener-bener gitu. Eleh lah salakina oge ngaji na getah bahkan ngadaras Al-Qur'an dawam wuduna tahajudna bener-bener kataatan dina dirina teh bener-bener batin ya nage bersih ngajaga kebersihan batin eta awewe misalnya. Jadi ibadah nanti luar biasa eta awewe. Ngan eta awewe aya tabeat anu kurang hade. Dina pelaksanaan ibadah mah bener-bener teu aya babandinganana eta awewe teh. Ngan aya salit tabeat nu kurang hade. Tabeat kurang hade kumaha eta kalalaki osok mereka bingung. Itu. Summa ada khalas ala jawajiha al-ghamma min jihatin nafaqatil. Tina perkara napakah teh kurang wae lalaki menang duit sakit manyun. Itu. Layana
boga duit saking mah kahayangna kahayangna segala endah gitu eta lala jawa artis mulik itu hayang teh tinggali usaha salaki mainna ahli ibadah ngan kasalaki ngabingungkeun kasalaki nyusahkeun sedangkan dina kategori istri solehah teh osok ngabungahkeun nu jadi salaki sok ngabungahkeun nu jadi salaki di mana-mana salaki ngarasa bungah ku eta awewe ku aja pamajikan etanya boh ku sikapna pika bungaheun boh ku caritanana pika geunaheun nu jadi salaki boh dina prilakuna boh dina dangdananana pika bungaheun pika geunaheun nu jadi salaki nah itu kategori si soleh ari ya masa balikna tapi manehna ngaji osok ibadah luar biasa salakina oge salat tahajud tengah penting geus teu kaliwat salat dawam tahajud oge ayeuna maca Quran atuh tuluy-tuluy cek paribasana pagawean ibadah mah ngan kasalaki mereka bingung wae mereka susah wae min jihatin napakotin tina masalah nafkah gitu kakurangan saeutik aya naon-naon mere teh geunah gitu jadi kasalaki teh nganyusahkeun we eta aya kahayang kudu we dilaksanakeun aya di titah hararese eta pamajikan teh sarwiti teh nya Oki Jayat teh di titah ku Jayat pang ninyohkeun kopi daek di titah itu ieu mung ada cenah lain kewajiban pamajikan nyangu mah gitu mung yang dina nafkah kurang duit gitu iya atau dina kahayang ngajadikeun salaki kumaha al-khoma katanya men jihatin tina jihad nafkah salaki kabingung udah aya rek balik boga duit sakieu saeutik ari balik pamajikan sok teh geunah cenah ari cicing di dieu kumaha nah tongdungna kumaha ari kitu mau balik senangan rana dah balik oke mau duit seetik mah pamajikan manyun gitu tungtung nate beren mengkol gitu nah mata lamun aya lalaki kitu kieu teh tong makanyalahkeun lalaki eta awewena kumaha heula dah rasaan mah bener cenah urang teh eta dosana teh bener teh karek rasaan bener teh gitu tah sok sanajan eta awewe ahli ibadah sok sanajan eta awewe luar biasa ibadah beda jeung nu sejenna beda jeung salakina getol itu ieu bener-bener dina eta ibadahna tetapi lamun mah eta awewe ngabingungkeun ngaberatkeun kanu jadi salaki tentang napakah hayang skincare teh hayang gitu hayang tas hayang baju itu ya mereka murudo lamun tema ditulis sampai kahayang cek paribasa panjangna kertas 2 meter teh mah ditulis rupa-rupa ning kahayang pamajikan teh ilaja ta maka datang angin tak bakal datang cenah eta yaumul kiamah dina poe kiamah kumaha tang ke awewe di poe kiamah awewe kitu wa yaduha hana ari leungeunna eta we maglulatun eta anu dibeungkeut ila unukihi kana pundukna eta we kieu meureuntah direngkoskeun nah awewe anu sok nganyusahkeun ka salaki dina masalah nafkah teu narimakeun teug cenah diteug dibeungkeut cenah leungeunna ila unuki kana naon kana pundukna eta we gitu beungkeut direngkolkeun sukuna kumaha warijluha muqayyadatun jeung ari sukuna eta awewe muqayyadatun eta dibarogon talian direngkolkeun wah asnya coba rek saha nu nyoba nu direngkoskeun eta sukuna direngkot di naon dibarogon wasatruha jeung ari tutup-tutupna eta wae mah tuka eta dibuka teu aya halang pisan
wa wajhuha jeung ari beungeutna eta awewe kaliyahun eta naon camrut ada meureun era teh kitu nya mau wa ta'allaqa jeung talian biha ka eta awewe malaikat ku malaikat anu giladun sidadun malaikat anu non keras galak tegas sidadun tur bengis dan si adun lain si dadun dia mah sidadun berengis itu jadi dibarengkeun ku malaikat direngkot di non di direngkoskeun bareng asupkeun kana adun salungkeun ka cirata nah itu najan manehna ahli ibadah najan manehna ibadahna seperti ibadah ahli langit jeung ibadah ahli bumi luar biasa dina ngalaksanakeun ibadah tetapi naai manehna nyusahkeun kana jadi lalaki ngaburatkeun kana jadi lalaki tentang nafkah anger diringkus diringkus ya kepada malaikat tuh giladun sidadun gitu yahuna ngalungkeun malaikat biha pinar ngalungkeun biha ka awewe eta pinar ka neraka teh gelung gitu nya jika ngalungkeun naon bae tadi garotong bareng gitu di ayeun aming gitu tah meureun gitu waduh atuh cenah neraka teh pan ngaletab gitu li ibarat letah cenah neraka gitu tah jalma-jalma boga dosa santroa capluk katanya gitu ieu mah saeutik dosana capluk heula alungkeun deui dosa ieu mah gede capluk wah gayem dedenya neraka gitu geus beak dosana alungkeun diburakeun deui mah gitu payet cenah ieu dosana gitu eta direngkos cenah awewe teh itu awewe itu lain awewe nu ecek-ecek dina ibadah awewe anu luar biasa dina ibadahna bener-bener ibadahna tetapi di mana-mana ngabingungkeun jadi salaki nyusahkeun kana jadi salaki tentang nafkah loba nungtut itu ieu matak dina nafkah mal diukurna lain diukur ku pangabutuh awewe tapi diukur ku kemampuan seorang suami dari diukur ku pangabutuh mah diukur ku kemauan lain kemampuan hayang itu hayang ieu wah duit 1 juta ge sampai ke ledis aya kamu aja na 100.000 sampai teh amun ka warung teh ngajingjing sakeresek leutik 100.000 teh rokok unggul sama 4 bungkus jarum super atuh dipesakan teh nya 100.000 teh gitu mata nafkah mah diukurna ku kemampuan lain kemauan lain mata kelamun awewe anu ngamusingkeun ada saleh masalah urusan nafkah loba nungtut loba kurang nu aya teh disyukuran nah direngkos kayak malaikat gitu leungeun ditalian kana punuk pi unukinya ila unukiha wari jeluha mau kaya datun sukuna ditalian direngkoskeun kitu nya leungeunna kana punuk sukuna eta terus koma dibuka kitu aya halang beungeutna camrut digarotong dialungkeun di dinya dialungkeun pan gitu yahuna biha pinar yahuna ngalungkeun para malaikat biha ka eta awe pinar ka jero neraka luhur santo karena gitu juga ingat kenal lalakuan ieu yang di kebun binatang nu buaya teh nya dialungkeun hayam teh langsung disalop jigana kitunya eta oge nya ku neraka teh awe teh capluk ya mas beak cenah beak mah jadi payet berencik neraka teh wah seutahkeun gitu beak dosana gitu wamro'atun jeung awewe latas turu anu tara nutupan kaito awewe nafsaha karena awakna itu awewe minari jali ti pirang-pirang lalaki watah rujuk jeung keluar awewe min baitiha ti imahna itu awewe mutabarrijatan halna nembongkeun kana gigindingan
aya mudhiratan tegasna ngadohirkeun lizinatiha kana gigindanganana eta awewe wa mahasiniha jeung kana pirang-pirang kaalusan eta awewe lirijalin kalalaki ka pirang-pirang lalaki. Kola tos nyarios Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi radhiyallahu mikarido salo Gusti Allah anhu ka Salman Al-Farisi sami tu ngadangu kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal nangadawu Kanjeng Rasul ayu mamroatin di mana-mana ari awewe natajayanat anu gigindingan itu awewe watatayyabat jeung make sesengitan itu awewe wa kharajat jeung keluar itu awewe min baiti ti imah nasalakina jauh-jauh itu awewe bil ghairi idinin kalawan teu aya idin salakina painaha maka sanyanyana itu awewe tamsi eta leumpang awe pisuktin halna bisuhtillahi ta'ala hana dina bendo Allah wa qadabahi jeung wa qadabahi tegasna dina benduna Allah atas sehingga nepi ka tarji'a nepi ka balik deui eta awewe. Tah awewe nya jeung awewe anu Oke, kumaha itu ya. Wamro'atun, awewe anu tara nutupan aurat, jentarana awewe anu tara nutupan nafsu kana awakna itu awewe minarijal teh. Ieu mah nyaritakeun awewe anu osok gigindingan, dangdan. Arif di imah hareupeun salaki rada redun. Eta nya, nari keluar. Atau kahareupeun salaki sejen hareupeun lalaki sejen nepi ka gumulis ucad acan sih. Eta. Tah keur kanu kitu mah awewe keur nu kitu. Ieu we teh misalkan teh kumaha? Awewe teh nyata di kaluar ti imah dawa idin ti salaki ayana dangdan harupun salaki batur harupun lalaki batur teh kagindingan gagayan sesengitan gitu kiana harupun salaki gitu. Walaupun teu niat naon-naon tetep kurang hade. Walaupun bener ngaran eta awewe kaluar ti imah ngaran-ngaran tanpa izin salaki tetep goreng katanya awewe mah izin ti salaki goreng ngomong barijeun wah misalkan teh make baju anyar teh mungkun itu ya ngaranna anu hayang katanggar teh kan beda-beda nih ngana tah sur Kanjeng Rasul cenah lamun awewe model kitu sok nemong-nemong kahadean anak kabatur, nemong-nemong kagindingan awakna kabatur, nemong-nemong gitunya. Ayeuna awakna bongkan awakna teh mulus. Lajeun make baju nyetak jika leupeut. Katanya selobana teh. Itu iya. Temongkeun kabatur. Kaluar teh imah, wa izin salakina, bi ghairi idzini. Tah maka eta awewe teh leuleumpangana salila kaluar ti imah leuleumpangana teh menang bendu Allah eta teh dibenduan ku Gusti Allah cicing dina bendu Allah manehna teh nyahoeun jeung teu karasaeun ayeuna kaluar ti imah tanpa izin salakina ulin jeung babaturanana pesta arisan poya-poya bubungahan gitu tah apal Allah mah bendu di dieu salengkah-lengkah nanti menang pembendu Allah. Bada tak apalin ieu salaki ge. Berarti teu inget Allah mah nya, inget salakina, leung inget ka salakina we. Ngan eta ditugangan salaki gitu. Curaling gitu. Jadi awewe mah keukeuh.
kudu aya izin salaki awe mah kalau kumaha ge gitu awe mah rek keluar rek mana ge lamun awewe nurut ka salaki dosa indung bapana eta we kakiparatan dihampura ku Allah gitu ngan sabalikna lamun awewe bedegong kana jadi salaki teu turut bisa jadi indung bapana kebagian dosa gitu matak awewe mah lamun hayang hayang mereka hadean kanu jadi kolot babari awewe asal turut teh kanu jadi salaki rek kumaha oge urang keluarga awe tong sok pipiluan misalkan urang boga budak awe boga dulur awe ulah sok pipiluan kana rumah tanggana keun ada jeung salakina rek kumaha oge da meureun mata kitu ge jodohna gitu wah salaki kitu mau setinggalkeun gitu katanya hayang menang pahampura ti Allah teh lamun hayang menang pahampura ti Allah sok titah senatat ka salaki nah gitu senatat awe mah gitu tong didukung gorengnya salaki jadi sa tincak nanti menang bebendul ti Gusti Allah awe mah aing ngaran dibenduan ku Gusti Allah geura sok. Tong borok kitu ayeuna mun urang we heula. Urang di imah dipika ama ku pamajikan kumaha rarasaan. Udah pamajikan teu puguh teu pararuguh nya. Da kitu. Kumaha di Allah bendu ngan meureun asa teu dosa teh ya jadi asa jong-jong we. Kaluar teh imah tanpa izin salaki teh sageuna we. Ditanya teh nyi keur di mana? Di jalan mana di dapur ka imah tanya mah di mana gua eta matak kudu semoga budak awe kudu benar-benar ngadidiknya supaya taat ka salakina we gitu nya taat diajar itu ya naon perkara anu dibutuhkeun kudu jadi suami itu awewe kudu nepi ka mampu tah berarti kurang boga budak awe dididik teh kitu tina nyangu na bisi salah kita tah nyangu tina geger salah kita geger tina nyanyi bisa kita nyanyi tina cara dangdan atau panoratkeun ngabungahkeun salaki itu dina tujuan anak karena ke bisi boga salaki tinggal itu didikan saha indung bapa nah, itu kebagian kehadean wah kan becen ada aya pembantu heuleung bahasa lamun beungar sia kumaha lamun kok teboga naon narek nita rek dibayar ku naon asna dikawinnya ku salaki can mayar 6 kayak gitu nya waqala sareng paras ngadaud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu mamraatin di mana-mana ari awewena najaat eta mukakeun awewe siabaha kana bajuna awewe pi goiri baitiha dina lian imahna itu awewe katanya awewe anu mukakeun bajuna anu maksud mukakeun orat aya buk salamar eta awewe orat buk salamar nomor kabeh mah salamar we heula orat maka teu bisa ngaraksa ayat taksapat tegasna mukakeun itu awewe li janibi lil ajanibi kalalaki sejen eta jadi katingali ya auratna harakallahu maka ngaduruk sa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla anha eta awewe satru kana tutup awakna eta awewe dipeuleum urang katanya jantan ngaji nu kieu mah kudu jeung awewena ya ngaji nu kieu mah aya ta kamari teh anu ngaWA sok di ieu cenah video teh sok dinaon dipotong bikin video pendek potong nu pentingna Bente sok dijel 100 awewe majikanna sok maca. Sok dibaca teh majikanna cenah gitu. Oh, itu. Erek nitah ka pamajikan gireungeun pamajikan jiga disuksin ngamuk cenah status sok dibaca na majikan. Aya nu kitu tah. Hade cing teh eta. Eta.
ikhtiar mah kumaha we urang teh. Urang mah patahan ka pamajikan langsung sok sieun malikanana juga anjing edan. Katanya, status kayak dibaca. Secara tidak langsung urang siar eta. Kan kita kabaca kuno saja awe gitu ngada awe norobah ku ayana nempo status berarti urang kabogaan ganjaran tak kabagian tak kehadiran tah tanpa disengaja orang tak apa mata anu bermanfaat ya statusnya jadi siar dakwah siar supaya ngarobah poporian urang atau ke yang ngaji nya statusnya gua cekrek ngaji nama teuing kan kok kita nahonggol oke gitu kan oke kita nahonggol oke naon maksud gerana kita akan bahaya ngaji nangis alhamdulillah kan halus-halus namanya nyata gitu model enak mau ceramah sahawe nya statusna gitu sok jadi orang aya siar dakwah gitu jadi manfaatkeun penting eta tak kahadian nu bakal nyalametkeun ka urang teh pas kati kalimat-kalimat anu ieu na we anu naon anu bermakna na anu benar-benar jadikeun sanaon we aya we nu maca saha nepi ka tergugah hatena ka geuing hatena hidayah datang lewat maca status nepi ka diamalkeun we bagian ganjaran eta eta entong bangga kunyian status toge bangga yuh gitu depo gitu aing jadi ajar orang ngamanfaatkeun katanya manfaatkeun kaayaan yuk karena ceramah yuk ada yuk ke perbaikan batiniah itu ya tapi ulah diniatan dendam orang sugana ka satu sugana situ teh eling da bongana teh eling tanya urang nu teh eling mah gitu jadi keur diri urang we di urang kagugah tah sugana teh batur eta bisa jadi ku kehadiran eta tanu ditampe ku Gusti mah urang kata apa amal ibadah nu mana anu ditarima teh urang teh apa maka ku seueurna gitu ku seueurna amal ibadah itu orang teh apa mana anu katampi mata kurusna loba mana we sugan ku ayana nguploadkeun itu dakwah naon kumaha we kudu bangga urang kudu bangga cicing dina kaayaan anu sesuai jeung aturan Allah lantaran di belakang Allah bakal ngabela urang ayana naon Allah bakal ngamasa urang bener-bener Allah mau ngantep kajal manu bener-bener cicing dina ajaranana mah ngantep Gusti Allah pasti ngabela pasti dina pada ngabelana di dinya masihan perkara sangat berharga anu moal dipasikeun kali dunya gitu nah sedangkan zaman kiwari masalah istri suami istri itu lemah pisan zaman kiwari kira-kira nama jadi salah pamajikan teh hayang sarua we jeung salaki ngaturna itu komo pamajikan boga duit deh aduh eta mah gitu kan tapi kan ku secara agama mah tetap pamajikan teh bisa ngaleuwih teh jadi salah ge sok sanajan pamajikan boga duit anu leuwih parahna di eta nyebutkeun salaki wah kahadean eta anu leuwih parah itu sering kareungeun gitu hayang cerek ada salakina ge wah pisan kahadean pisan naon gitu nya tanggung jawabna salaki teh cing teh eta orang kudu sing apik orang boga budak boga dulur boga sae teh we elingan anu tiasa dielingan ngalamun sakira-kira dielingan matak nyegak entong kan beantep ku status ganti ada entong dicirian statusna teh batur di paruma privasikeun eta we mah mana bete mana lah oh di Imam Ahmad oh nu mukakeun eta nya awewe anu sok mukakeun eta awewe kana bajuna awewe eta nya eta tegasna muka-muka eta diduruk cenah ka Gusti Allah teh kana naon hahalang rawahu tos ngariwayatkeun
Sahal Imam Ahmadu Imam Ahmad wa Tabrani sarang Imam Tabrani wa Hakimu sarang Imam Hakim wa Baihaqi jeung Imam Baihaqi wa mro'atun jeung awewe anu henteu ya wa mro'atun jeung awewe lain salaha anu henteu tetep anu ya eta tetep kata wewe naon hamun bingung ilal akala angin ngumpul barang dahar wa syurba jang kana nginum wa nauma jang kana sarewale sajang tayala naon tetep kata wewe robatun naon resep ai irodatun tegasna karep fi sholati kana megawe salat wala fi taati jeung karep kana taat ka Allah la taatillahi taala kataatan ka Allah subhanahu wa taala wala fi taati rasul jeung daya karep kana taat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala fi taatin jajatin jeung daya karep kana turutna ka salakina pamratun maka ari utawa ida kanat di mana-mana aya eta wewe bihadihi sifatun eta kalawan ya pirang-pirang sifat albaratin tegasna nu opat almad mumatin anu dicacat kanat mangka itu aya wewe malunatun eta dilaknat mabidatan tegasna anu dijauhan anil khairi tina kahadean min ahli nari tetap tina ahli neraka ila antatuba angin upamayan tobat eta awewe aya min dalika tegasna tina eta apa sifat kulihi tegas sakabehna sifat nu goreng tanya awewe nu goreng terus diriwayatkeun cenah ku Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Hakim sareng Baihaqi ahli hadis unggul. Ieu mah nyarioskeun kieu. Awe nu goreng nyarioskeun awe nu gorengnya ya, awe nu goreng. Bagian kaopatnya tadi teh, katilu anu kaopat. Awe nu goreng teh anu dicarioskeun dina ieu neme nyaeta naon? Anu dina pikiranana teh dahareun we. Hayang di pikiran teh hayang meuli donat anu wah gitunya. Hayang non dahareun seblak, hayang seblak ceker, hayang bakso jerona anjing edan misalkan gitu tah. Wah jadi sapopoena teh dina pikiranna teh masalah dahareun. Ningalina TikTok dahar di anu kobita ngarungsing ka salakina Kang. Duh ya geunah meureun jiga teh lamun ka ditu ieu dah. Teu boga duit teh salakina teh. Rungsing teh salah kitu teh nya kita nyebutkeun hayang. Awewe misalkan kieu henteu nyebutkeun Kang hayang nu kieu ieu. Misalkan kitu kur nemongkeun hungkul weh ka salaki mah. Kade hati-hati nya. Kan saleh teh ngerek meureun pamajikan mah teh hayang mah kitu ge sedangkan teu boga duit. Tah itu. Mata ulah we ulah tumbang temong ka salaki mah. Ari ieu mah dina pikiran ieu mah leuwih ti nemongkeun, dibayangkeun. Nya ningali dina TikTok, ningali dina media-media sosial anu sajana aya foto-foto dahareun gitu kan. Lah pitayeun hungkul cek pikiran mah. Tapi eta jigana aduh Gusti. Nepi ka ngadama-dama. Pas boga duit beli, pas itu ya nepi ka hayang nyeun sorangan nepi ka wah. Jadi dina pikiran teh dahareun we. Wasurba jeung inuman. Ayeuna mun tos ngadahar ieu terus nginumna jus anu masalah teh naon ngaranna teh rapal gitu. Nu puguh mah nikmat kana ciherang we. Atawa kopi we kitu jeung cin teh. Ari aya kopina. Adi mah dina pikiran teh naon? Pikiran awena teh dahareun. Jadi udagan teh dahareun. Hayang hayang ieu inuman hayang. Atawa naon wa nauma jeung kana sare. Hayang beli tempat sare kayak sare nu meunah. Di mana gitu. Yang sare nu geunah teh di mana ya. Kalimat ngeunah jeung kalimat geunah beda. Para kitu-kitu kene jerona. Ngeunah mah kana dahareun, geunah mah kana tempat. Tempatnya mending ngeunah
Jika di dahar we teh tempatna gitu. Katanya kali mana-mana awewe made gitu katanya ingat karena inuman wali sarokbatan jeung tah sugan aya pikiran hayang ngapikan salat weuh teu sama saking terlintas hayang ngapikan kana salat hayang bisa wiridan hayang bacaan salat Fatihah teh beres nepi ka menta kana jadi salaki Kang hayang abdi membacaan salat terapi ya bingbing kana jadi salaki wah kan kita mau pikiran nanti kan hayang Kang hayang sebelah ceker itu di daerah anu hayang baso di daerah anu pikiran nanti kita orang kadi itu ya ulin kan iya hayang iya surabi oncom surabi naon ning di mana ditutunin ininya mahal nah pikiran nanti gitu atau na pakaian pikiran dibayang-bayang nanti dina hati nanti pikir apa pakaian dahareun tempat sare kaulinan piknik gitu semoga duit lain sama sekali ente terlintas di salati hayang ningkatkan salat hayang lebih hapik na salat dina wuduna hayang tah walapi taatillahi ta'ala hayang lebih taati ka Allah hayang lebih taati walapi taati rasulillah ya daya hayang ningkatkan taati ka Kangjeng Rasul walapi taati jawaji hayang ningkatkeun kataatan kana jadi salaki hayang lebih ngabungahkeun kana weuh misalkan awe katanya weuh sama sekali kadinya kahayangna tanya tadi teh dahareun minuman sare kaulinan kamegahan tas kantong gitu baju menurut anu dina pikiranna teh hayang ningkatin nu kitu pas ulin jeung babaturan make baju rada alus hayang pas ayeuna ulin jeung make kantong tas hayang panas mas nah hari pas batur salatna apik manehna sugan kabita hare-hare tah awewe mode gitu mangkapal meraatun mangkareta awewe di mana-mana bukti awewe mode gitu pada sifatin atas sifat panggorengna anu nomor kaopat etanya eta awewe kanat malunatan eta mah dilaknat gitunya maksud dilaknat teh nya dijauhan tina kahade cek katingalina eta we ginding katingali eta hade katingalina ieu hade kumaha teh padahal pada hakikat kahadean awewe anu osok nyipta-nyipta dahareun anu osok nyipta-nyipta inuman osok nyipta-nyipta nah pikiran teh hayang mungkar itu we pikiran lain hayang ningkatkeun salat lain hayang ningkatkeun ibadah lain hayang ningkatkeun ketaatan ka Allah lain hayang ningkatkeun taat ka Rasul lain hayang ningkatkeun taat ka salaki karena dahareun na pikiranna teh itu setik dahareun enak misalkan ge we aya na HP mukaan HP sekorlan teh dahareun wah di anu kabitan bika ngelai juga terus nah aya anu ceramah anu dakwah anu teh lewat skip we kitu nya Gusti komo anu patali ojong kayan diri nama asa dicarekan we ku ajengan teh jadi karena kataatan kalau mah terlintas yang ningkatkan jeung teu berusaha ya mungkin batinnya hayang si taat ka Gusti Allah batinnya sebenarnya hayang taat ka Gusti nepi ka pikiran lagi kieu urang hayang boga dahareun ge hayang ngabungahkeun salaki dasarna ngabungahkeun salaki tina dahareun nah lain kitu dahareun hayang ngabungahkeun salaki lewat dahareun lewat itu jauh lah kudu make modal hayang ngabungahkeun salaki mah tanya salaki bungana kumaha urang kudu kumaha ya Kang abdi teh kudu kumaha sakan abdi bisa ngabungahkeun akang tinggal kitu awe dan kadang-kadang kondisi salaki teh anger biasana ku perkara awe kitu urang teh matak bunga tapi kadang ku perkara kitu urang teu bunga deh jadi kumangun kumantung kondisina gitu nah awewe anu kitu manina pikiran anu ukur dahareun inuman tempat sare pakaian naon segala rupa kitu yang ginding hayang kawe teu mikir hayang ningkatkeun taat ka Allah teu mikir hayang ningkatkeun taat ka Rasul jeung teu taat ka salaki tadi lanat cenah eta maksa dilanat di dia mab'idatan anil khairi jauh tina perkara hade mung Allah mah jauh min ahli nari jeung tetepkeun eta teh ahli neraka ila anta tuba angin lamun eureun tina pikiran seperti kitu nah geuning dahar teh sebatas dana ti koro
liwati nanti korok karena beteng mah tegeunah aya mata ngerebek geuning kana beteng aya mah teh komo geus dipicen mah ka WC anu mata panas kana liang tai teh nya aya mata kieu anu mata kieu inget tapi kadenya leueuh na leungit teh pikiran hayang dahareun teh ganti misalkan aya mah dadahareun naon we kitu-kitu keneh jadi ka WC tungtungna teh kolok-kolok duit mata kening kenenangan kataatan ka Gusti Allah mah diganjar ku Gusti Allah. Eureun mikiran minuman eureun mikiran dahareun eureun mikiran pakaian hayang alus pakaian eureun mikiran dangdan hayang alus dangdan eureun itu ya aya mah gumantung cuma cek salaki eta berarti tobat maka kehadean muncul di didinya gitu muncul didinya ngan lamun salah non masih keneh urang nyipta dahareun nyipta pakaian nyipta bangsa nu lihat dunya itu ya jiga hade eta pada hakikatna mah itu teh goreng kagorengan pada jauh jeung kahadean. Nempo batur HP alus panas kasalaki. Wah. Tapi ka pasea der itu hayang HP. Geus kabeuli HP. Heuda nafsu mah teu cukup ti kitu. Ayeuna aya HP anyar muncul, hayang eta dipangmeulikeun ku salakina geus boga aya dimuncul nu anyar. Ieu ge alus keneh geus kabeh tadi. Narik nepi ka irah eta. Gitu. Gohek gitu maneh mah kikituan kan eta HP tong dikasasahakeun bikeun ka urang. Jadi keuntungan. Jadi awewe anu mikir karena urusan dahareun, urusan inuman, urusan dangdanan, urusan itu lain mikir-mikir yang ningkatkeun kataatan ka Allah ka Rasul ge ka salaki, maka eta dilanat ke Gusti Allah. Jauh tina kahadean, kasebutkeun min ahli nar. Kasebut ahli neraka. Tapi lamun mah taubat eureun maka itu deket deui kana min zalika kulihi tegasna eta nya kagorengan awewe goreng-gorengna kagorengan awewe opat perkara teh panggoreng-gorengan kali itu awewe karena ku awewe yang ngaji ieu asa dicarekan we cenah ayo we cenah awewe nu disalahkeun lain awewe nu disalahkeun eta bas hancana we ceng teh mah mentak ngabandungan ngajina kudu rapih ceng teh apa lo ieu mah hancana ieu gitu karena enak kitab ya eta rawal hakimu wallahu alam bisawab.